Bang 7 warna lulurung 7 ngabandung nusumandi ngawaruga mangkaluyu dialusna saharti jirim jisimna sahate silih asih ieu panganten sakali oge rupi-rupi nih gitunya dina panyaweran teh di antawisna aya beas saur paripaos sepuh mah rea beas rea ketan kasajahteraan mugia kasorang oge aya koneng sok ngalambangkeun kamuliaan ngalambangkeun kajujuran muhun sareng kajujuran aya permen muhun sami sareng permen rasana teh kumaha eta teh permen teh amis di mana-mana permen mah amis muhun teu aya nu pahit mungguh kitu geuning tos janten panganten sakali hingke teh bakal penak pahit amis tapi tetap kedah sapa pahit sama manis amis budi amis laku dina nambah sagara rumah tangga aya naon deui mi aya malati anu seungit ngadalingding urang silih seungitan sanes pikeun kulawargi wae kanggo kulawargi panganten sakali oge kanggo sadayana aya artos receh eta mah artos kertas menong aya tos receh mugia upami ieu ngalambangkeun kasajahteraan kanggo kahirupan sadidinten tiasa kacumponan sandang pangan papan teu kakirangan namung sagede ngenti eta sajabi ti tiasa nyumponan pangabutuh teh panginten di sisi digigir oge aya langkungan muhun urang teh tiasa babagi kitu cirining gaduh kamuliaan sakitu mangrupikeun silip sindir simbol anu aya dina sawer panganten aya sora balukar rasa migawe balukar harti harti nyawer pituduh laku rahayu jag sawer panganten geura dikawitan Rahayu jalan rapi rahayu jalan rapi awananya tepung rasa masket asih lahir batin di patriku jatuh rami ting trim asih laki rabi hidup kinandaran bagja tepung rakbi jatuh rami muka lambaran carita natra dina rumah tangga jematna ngan welas asih antara hidup duaan bomak lali karena pamit tetep tepung rasa dumeling asih mandiri ngancik asih lahir batin ayeuna nyarawetu ku asmana Gusti duiteun
aura kebahagiaan pada pengantin sekali iring-iringan bahagiana ulian beriring nyawer kapayun mangga Diri aya anu bade ngabihan ngiring nyawer ti kulawargi mangga kapayun ngiring nyawer kita dede gambaran hawa nafsu dia mengaten sakali mah biasa meperanana tapi upami lilin ieu cahayana pikeun siri caangan eta anu bakal jadi udagan nah iya ya harupan dina tangkal kawu anu regas dina kuseuna kebari hulu kabari potong lemawi ditutur sepuh mah senang ulah getas harupateun kurang peperan kurang potongkeun urang piceun sifat-sifat anu awon dilebatkeun heula kana cai ieu aya kendi oge lebetna cai sok lebetkeun teu gancang teuing nah lalaunan we kuduaan harupatna dicekel kuduaan angkat pipites sakedap atos dianclopkeunana tos raos tos rengsek terus dianclopkeun sok ayeuna potok terus dipotongkeun sabaratos dipotongkeun mah piceut wae kuduaan diangkat tina tahan sakedap kanggo bade diabadikeun saeunas tahan sakedap atos piceun anu jauh sifat-sifat anu awon sapertos harupat tadi teh salajeng aya bade nincak bade diteraskeun kana dang pangdog nincak dog dog teh ibarat dibakaleun panitisan panetesan mugia ieu panganten sakali kapayun tiasa manyangkeun nulis kadrunayanan mohon gaduh turunan sajantan urang kami anu cager badieu bener pinter resmi mangga sayang ibu rek mepestinan mustika ati kela urang etang sakedap sok poho gitu kalau dihitung sok rusuh sakedap terus dietang dugi katilunya hiji dua tilu bepeuskeun atos bepeus manong dincak tos dincak kana waktu nama segala rupi dilaksana mangga di wasu aya nincak kendi sahiji diwasu kudu janten istri tawis pangbakti kudu janten istri kudu janten karoge diwasu sampeana kudu kabersih imut malati
dokumen. disun heula sun nyaah sakedap adakeun wae ayeuna mah datoksa Nin masa teu tahan mangga dibantos ku Kang Poto masa teu kieu Nin mah kapungkur. asa kabita barantos Bade mah peuskeun kendi heula. mahnong tacan mepeskeun kendi salna kendi anu tadi kendi hiji kuduaan Hoyong calik heula sakedap. kendi anu lebet Cobi cacai pilarian anu teuas. Paling mana nya? Paling ditu. Inu kaduana. Anggun mugi di etang. kana tah eta sapertosna marada teuas Amika nyepeng imit keni sing paheut. kendi hiji dicepeng kuduaan aya nu nyepeng buheungna aya nu nyepeng handapna asa pabalik ieu mah kela diangkat ka luhur cing luhur angkatna ge Ah gitu digoyangkeun di tengah. Di etang. tahan angkat di ka luhur deui Siap-siap. kela tong waka kahandapkeun heula Simpen lah di luhur. sok siap-siap ka luhur ka deui cing luhur cing kompak bebeuskeun ke kuduaannya di komando ieu mah arah kompak Mangga simpen di arah luhur ya. bebeus angkat ka luhur Siap-siap kanggo mencahkeun. di etang wikatilu ke bebeuskeun sasarengan hiji dua tilu langsung bebeus kana papan oge ieu mah mohon mugia upami ieu ibarat Tapi untuk keneh itu. aya keneh nu teu acan bebeus Dicepeng we. aya cenah aya beheungna kendi ieu teh beheung aya paripaos oge mi nya kalau beheung teh supados teu lancaliji sauna teh Ditoong cobi. ditinggal Kuduaan. ditinggal kuduaan Aya noong naon? jaga anu bakal kasorang aya teu cing Boek. aya nah eta mah aya meja parasmannya Maksana kanggo kuping kapayunan rumah tangga hidup. Ulah ngukur sasemet tapi kedah kebat. Atos teu kayaknya dicepengan wae. oh yang bebeuskeun deui bae mangga bios pada dibebeuskeun deui sok ya bios datos bebeus teh tadi atos kaci bebeuskeun kendi mah tadi ge eta urang teraskeun kana Uap ling. uap lingkung aya paripaos uap lingkung teh suapan terakhir tina janten sepuh sanaos sanyatana kasih sepuh mah raya wates wangeuna namun ieu teh nyimbolan kemanten sakali sepuh teh tos percantet kahidup duaan pikeun ngambah sagara rumah tangga
nuhunnya tahan heula silih tinggal silih tutup Hiji, dua, tilu. papayun-payun Oh, mohon aya. kege wengi papayun-payun ayeuna ieu aya keneh Bagi rezeki. satu acan ngaleueut ieu aya keneh hiji deui Saha anu kenging papayuna? ieu mah paheula-heula nyandak sanggup punarna ieu nya bade di komando ke paheula-heula panganten istri pamagetna nyandak eta sanggup anu dipayunan siap Cobi Betty sing pinter. hiji tong wakat teh acan urang eta geuning lusuh Sing lincah sakedap Betty. siapnya ke atos katilu paheula-heula urang eta duwi katilunya hiji dua tilu Usaha kenging. usaha nami Cobi eta dikumaha deui? Dibagi dua. naon rupi anu Kedah emut ayeuna mah tos garut carogi deh. mohon dipendakeun Silih uapan deui. anu kenging tos janten kagungan nyalira ayeuna mah sanes tapi segala rupi janten kagungan anu duaan ayeuna nembe silih leutan kawartos oge Awartos tos seperti tadi. Ayo ngaleueut. Mangga si dileutan. Supados kanggo dokumen wae. silih leutan gerak silih leutan kuperhatosan kukanya Sakabit. Ada nyeblok. saking kunyaanan ku kita seueur Asa emut nih sareng hati silih seblok. neng cep waktos maheni mah kapungkur sanes silih leutan silih seblok Silih seblok. ieu kanggo pamungkas aya Bakar bakakak kaki ayam. mangga ngadeg urang cenah kuduaan urang pebetot-betot bakakak dua nana nyekelan kedua panangan manawi ini pedas diangkat heula ka luhur ditahan heula sakedap tahan heula sakedap kurang etang deui nya dugi ka tilu kayak pebetot-betot hiji siap pios kedua panangan supados saya tanaga kekelanana kedua panangan wae hiji dua betot tuh nu ageng mah pasti istri seseueurna istri anu ageng milik nama dan pabeasan nyampingnya bendahara umumna rumah tangga anu ageng disimpen anu alit kuduaan deui sagala rupi ayeuna mah anu duaan alit ageng oge mangga silih gegel anu alitna ditahan tahan sekedap cekap atas ieu mah da teu diwarang ditahan besok lami biasana paling gegel-gegel
prosesi dikawit Bang Bage. Sadaya para tatamu anu parantos sumping sumaga kanggo ngawilujengkeun ka panganten sakali. Oge sumaga dihaturanan kanggo ngantenankeun buangan. Iya, nembe bade lungsur miheni kabujeng aya nu mundut lagu tinggal. Nembe teh aya Bapak Roheman ngaharewos ka panggung cenah. Hoyong di pirik. Aya Mah Yuyun cenah bade pakaulan ieu. Siap Mayun ah. Sekali ngatur kenuhun ka para panata di panata adat ka pemerintahan, panata adat anu parantos rawuh tadi rawuh ngestukeun ngadahupkeun kita aya sound system teh ti Bantarujeg hatur nuhun Kang sareng-rengan tos dua dinten dua wenginya melek di Cibali. Menawi barang katampi payaya parantos kasanggakeun katampi Wangsit Siliwangi mung Kang Ayana bieu teh teu acan kapayun nya acan teu karangueun panginten maksana teh bilih bade ngibing mohon ngibing. Oke kanggo para tatamu utamina ti kulawargi bilih teu acan sesi foto sareng panganten sakali. Semoga tiasa kaparayun nyaketan pelaminan. Kulawargi mangga iya aya sesi foto heula sareng. Kulawargi di Gunung Aci di Subang. Oke pilih aya pamundut lagu. Mangga ieu aya sindena dua aya nama ibuna sareng putrina. Katawis acuk nage sami. Wa engkos anu parantos ngadepean teh nya kamari. Wa engkos sareng wa ade anu parantos ngadepean kamari teh. Parantos eta nama rangko nama. Eta acan nu kadua mah. Kamari teh nembe lagu naon hilap deui nya. Hoyong girimis kasoranekeun saurna teh. Tapi teu aya wa engkosna. Ai teu aya mah pan moal waka dikawihkeun. Aya pamundut lagu saurna teh ti Pengker. Hoyong lagu naon saurna teh? Jeruk manis. Jeruk manis. Lagu ieu kasanggakeun kanggo Kapun Adi. Mohon. Kang Asep Nunu. Sareng Kang Asep istrina Nunu aya. hadir. Aya geuning.
aya bahan ngengklak geura. Kasangakeun kanggo Kang Asep saurna teh oge kanggo sadayana. Kanggo panganten sakali. Saurna teh Antosna hoyong ngiring ngalokan Kang Asep teh. diantos pisan Di Kang antos. Asep. Alok Teu batin. acan ka panggung moal tiasa uwi. Moal. Nu mawi nyaketan Diantos di panggung. panggung ke supados tiasa nyering kaul kanggo panganten. Mohon diantos Kang Asep. Kasumanggakeun heula ieu jeruk manis direng-rengan ah. Kanggo ka urang capar teh hilang. Kanggo ka urang capar. Saparakan capar. Tebih-tebih dicapar. Jeruk manis, yo mas, dimakan manis. Manis sekali kulit bijinya. Atur nuhun Bang. Dilihat manis, yo mas, dipandang manis. Manis sekali urang capar hati budina. Jambu eus urang capar jambure kuning. Wis lawas yo mas, palimahan wiswasku kedatangan yaduku lamun jauh dunungan dah hese ngajul kapayun beti mun jangan hese nuan mun pajauh dunungan dah hese nyusul mun panggang hese tinggi bukit ya mas, julang menjulang air kaswah yadu kenakan budi sedikit tidak kehilang
pamundut lagu Tiwababan anu disumanggakeun kanggo panganten sakalih. Lagu anu dipundut nate lagu Sekar Manis. Hoyong dilajengkeun kana nataan gunung saur nate. Hatur nuhun ka kersana Wababan ieu parantos ngiring bingah ngahaturanankeun kanggo panganten sakali dina lagu Sekar Manis. Oge aya Ticapar ieu mundut lagu. Hoyong lagu Balebat saurna. Seueur nu munut lagu ieu Mohon. mohon. Nembe parantos Ieu nyaoskeun. mohon sekali deui hatur nuhun ka kersana Wababan ieu nu mundut lagu Sekar Manis. Sekar Manis. Kanggo panganten sakali. Ditambih ku ti Cirebon Capar. Ticapar. Tapi laguna Balebat. Hoyong Balebat saurna teh. Aya nu nuju ngantri. Ieu untung Neng sinden Sekar. aya 3 ayeuna teh. Parantos aya genepan ieu teh nu mundut lagu. Urang kawitan heula anu ngawitan ti Wababan. Hoyong Sekar Manis dilajengkeun kana nataan gunung. Manawi panginten ieu teh nataan gunung heula dilajengkeun kana Sekar Manis. Dihaturanankeun kanggo panganten sakali oge kanggo kulawargi jembar. Gusti anu ngayugan duh Gusti nu Maha Agung nu nyipta waruga jagat nu nyangking pasti papasten di dunia abdi rumingkan jirim jisim karsa Gusti aya daya walakaya angin karsa Gusti bulan bintang sarangin gumilir ngirian wanci dina hirup kahirupan utuk temu walataga pucuk kembang buah betih nu sami pada tumbuh angin karasa Gusti cara ciri manusia dadah jelas asih unda kusuk tata krama budidaya budi bahasa wiwaha yudana raga pancena manusia makhluk anu pamulyana tapi kunaon ngaruhan ka manusia tembak kulas dina ngedongkeun kahaya jeung
pisan kumaha atuh petelanan tuhu tumut kayang widi cara ciri karsa Gusti ningali sisa karupa pancegna sasakarupa geni
nembe kasangakeun nataan tangtung nataan gunung nataan tangtung diteraskeun kana sekar manis. Lagu ieu teh hilap kasanggakeun kanggo Neng Lilis sareng Kang Dayat di Susuru. Tas Wilujeng katawi sapertos tepang nama sareng nembe sumping putrana mohon wilujeng Kang sumping. Dayat. Haturkeun kawih tembang balebat luyu sareng panganten sakali ayeuna tatandang anu parantos midang mapag balebat anyar pikeun ngambah sagara rumah tangga. Ieu masih seueur keneh pamunut lagu teh. Aya ti Wak Neng Sekar. Wak Neng gitu. Ti Neng Sekar cenah. Hoyong laguna Asatos Tepang. Haturan kanggo panganten sakali diteraskeun kana kalangkang ieu pamundut ti Raina Neng Sekar ai Nimas ieu bade diduetkeun sareng Walengser. Kalangkang Mahmud duet maut ieu teh. Ieu teh Walengser teh juara damas nih.
Mangga ka sumanggakeun ieu asa tos tepang diteraskeun kana kalangkang. Haturan kanggo panganten sakali kulawargi Jembar oge sadayana anu sami-sami parantos rawuh, parantos ngiring ngadeudel, ngiring ngarojong kupang doa kanggo panganten. Oge ieu teh saur Teh Sekar sareng Neng Aini Mas tadi haturanankeun kanggo Adea anu tebih-tebih parantos ngarias panganten sareng kulawargi. Haturan Adea. Oge kanggo anu nembe sumping aya Amaman sareng Teh Wiwit.